Kabupaten Sumedang. Sumkuring sapanakanca siswa-siswi MI Cipendei sejang ring auk jagung tumalampung ring Cikibung tina Widang Seni Sunda. Rawayang aing-aingan dihan tapi lampaan lalakon panjang cacaan paboro-boro jeung salah kaju bentang pertamunan manusia kembali lelahan padan sarana silong panganan gantung jukut terang mulas punya di corona lemas kesang berenggang panghalan ayah warisana bulan jejana bila seni bakal kasor
ternyata wah kurang cobian sebagainya. Jawab Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah itu jawab terus teruang ulah ya tenaganya. Bapak Ibu lagi sedayana alhamdulillah dengan ayeuna urang tiasa kumpul ngariung pamrok jongkok patepang rarai didoakeun ku oge mudah-mudahan dina dinten ayeuna cing dina kalancaran ginanjar kawilujengan ku oge didoakeun pamudah-mudahan cing urip dina waras badana cager beteungna dikabul segala pamaksaranana cing panjang punjung panjang yuswana jauh balai para rezekina oge salami dipenang tayungan Allah Subhanahu. Sini. Nih. Kane senang konan wae. Di mana maneh? Kela ya. Serdang dan kene senang geus. Nah, ieu sareng kerek saha? Ulah ditangkan bari kerek. Astagfirullahaladzim. Ka dieu sadeh. Ka dieu urang ngabjakeun. Di mana eta? Helang nguseup heula kedeung. Montong nguseup ka dieu sadeh. Adinya hayang make musik. Siap. Baik, saudara. Siap. Terus. Kepala
silaturahim ngebiengeus terus ngadoakeun biengeus aing mah urang kaul naon kaul ieu kaul nemok Nah situ urang kau joget gi. tuh nam orang joget lah ya gos Sona
Alhamdulillah. Ayeuna hidup orang sungkeman Siap kelas. Jiat bang doa ti ibu bapa dulu hidup lebih palai hidup hirup kahar baik gerak patri dina ancining padaringan ati sanubari cangrit pagel dina galih-galih manah anu mana tungkus dina tungtung kalbu anu saestu Dia cangcang dina tulang-tulang kahayang nu bakal datang. Bapak, hapunten abdi mau acan tiasa mulangkeun ka deudeuh. Abdi teu acan tiasa nepakeun kanyaan. Anu ayangan diduluh cing kariweuh. Abdi nu halal ti ibu kalih ti bapa dina sagala tuna. Lantaran abdi teu acan tiasa mulang tarima. Mun abdi sadaya dadapan nuhun kana Maha Agung. Mugi-mugi dulu abdi sadayana apanjang salamina. Duh anaki, kalau
urang mah lautan hampura. Ridho jeung ikhlas Bapa segrik pageuh awar jeung kabunga. Lamun hidup saya bisa ngojayan panglaman ati kanu luhur teu lega. Tapi sawalana Bapa teu ridho, Bapa teu rela. Lamun mah hidup tu kaleabana seudi neraka alatan nyieun dosa na bangsa rumaja. Moal hela lamun hidup jole dan tumbulan ka numaha tetegon ti mahalinoho. Bapa humandeuan hariwang sieun karandapan. Omat geulis kasep sing bisa nyiar ilmu pengawal leuwih luhur anjeunina jeung manah ti MI ieu. Bapa sakitu saeuna kisah anu pantos muncul dina anggon ngati ngadidik abdi sadaya. Poho ka capek, poho ka sieun. Bade kumaha abdi mulang tarima, numpang musingkeun numpang ngabandel pih ka hariwangeun. Mata hese, mata capek. Bapa hapunten abdi. Duh anaking geulis jeung kasih. Wanci ieu harepan geus sarembongan. Nu ngagupay ka hidup salarea. Brang Gramia tandang udah cahaya. Bapa rangkeun ti kanggangan, diandung pangestu ti ibu, dijajab pangdoa ti bapa. Bismillah, tawakalna anu disejah. Pileleuyah hidup, pileleuyah. Mangga kasih geulis ngadeg. Salajengna kepala sekolah mangga ngalepaskeun bet murang kali kangge simbol ngalepaskeun siswa-siswi MI Cipeundeuh. Mudah Pak. Kasep geulis jimat anaki. Dinten ieu bapa miwah ibu guru bade ngalepas hidup secara semiku simbol ngalepas bet. Kasep geulis jimat anaki. Jejeg pancet tahun lamina. Ngarandapan suka jeung buka diasuh ku bapa guru ibu guru ti kawit cunduk waktuna. Geuna hontal cita-cita sumangga urang ngaos doa sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Haleluya. Haleluya. Asal urang kabalaan nyuk curug ilmu nyuk prihanti. Ayeuna baris patura. Ulang kali pastikan ternyata kapan lu? Urang karungkul mengpendedet hayu urang sosonoan mancakrama pagi ngawat urang sini kasih yang hidup pasti kalakon. Orang mereka pisah, orang mereka jauh bertengger. Orang sosok
mumpung deket hayu urang sosokan bakal pisan bakal jauh kalakon urang rek pisan urang rek jauh mumpung deket hayu urang sosokan. Prosesi upacara meyanggeng kelas genap. Hatur nuhun kana perhatosan. Sasieun sabobol